jelasnya masalah ngawakilkeun mah nu ngawakilkeunana aya, nu diwakilkeunana aya, wakilna oge aya. Pangwakilankeun lah urang mangan bahasa wakil nama tara dibabawanya langsung we isuk kaditulah urang sibuk tah eta ge wakilnya sanajan teu nyebut pangwakilankeun lah tah sanajan teu aya bahasa kitu da intina mah nitah ngagantian da ari wakil teh gaganti ti urang, wakil teh gaganti ti urang. Dina naon we wakil mah dina ngajual, dina meuli, dina ngawinkeun, dina narima kawin. Arek ijab qabul ari urang kalah ngadeg-deg wae nitah ka batur ngawakilkeun pangnarimakeun tarima abdi nikah. Tah eta teh lamun wakil jadi ngan lain jeung si eta tapi jeung nu nitahna. Henteu kalah kesempatan bakal jadi milik urang ya. Henteu anger we jadi anu nitahna. Jadi nama titik. Eta dina masalah wakil. Tras wa arkanul wadiati. Satuluina masalah wadiah. Ari wadiah mah titipan. Wah, urang ge osok nitip lah. Komo nitip beja lah isuk dagoan dihanapeun tangkal kawung dibejakeun we. Ceuk bi anu isuk dagoan hanapeun tangkal kawungnya jam 6 ditambahan saeutik. Hek buru. Ieu titipan. Wa arkanul wadiati arbaatun. Rukun nitipkeun atawa titipan teh opat. Hiji mudiun jalma anu nitipkeun, dua wadiun jalma anu katitipan, tilu wadiatun titipanana, opat sigotun bahasa aya nu nitipkeun, aya nu katitipan, aya titipanana jeung aya bahasana. Nitip bukulah kasih anu berarti nitip bukulah kasih anu eta teh jalma nu nitipkeun plus segat ari segat teh bahasa tuluy ieu nu dititipkeunana ceuk anu katitipan teh cokot weh narimanya kana titipan dibikeun weh tak kitu hunggulnya nepikakeun dibejakeun aya opat jalma nu nitipkeun jalma nu katitipan titipanana jeung bahasa bisi kieu meureun aya buku asongkeun weh teu ngomongna naon kan bingung meureun nya nu katitipan ieu buku kudu dikumaha ku urang tah bisi kitu nya cenah ditulisan di dinya kajaba ari ditulisan mah nya da ku ditulisan teh kan ari tulisan teh obrolan atawa petunjuk ngan eueuh soraan bahasana teh dilalah ari dilalah teh lafad anu nuduhkeun sarua fungsina jeung obrolan. Wasyurito fil mudi'i wal wadi'i mamarro fi muwakilin wa wakilin fala yuda'u muhrimun soidan. Fala yuda'u teu meunang nitipkeun saha muhrimun jalma anu ihram soidan kana buburuan. Wala kafirun jeung ulah dititipan saha kafirun jalma kafir nahwa mushafin kana upamana mushaf. Nitip Quran lah ka jalma kafir moal barina oge nya. Di urang mah muslim kabeh oge. Atawa keur ihram nitip boborowan geus puguh ulah morona oge nya. Au abdin muslimin atawa abid anu Islam teu aya nama. Wasyurito fil aini disyaratkeun dina barang anu dititipkeunana teh naon kaunuha muhtaromatan barangna teh kudu anu dimulyakeun walau najisatan sanajan najis. Barang nu dititipan teh nyaeta kudu anu dimulyakeun. Maksud dimulyakeun teh berharga aya manfaatna
sanajan eta barang teh najis aya manfaatna tapi najis sapertikeun mana kakalbin sapertikeun anjingnya nitip anjing lah menang nya eta teh saulah dicabak we cenah kacabak wayahna kudu kumaha kudu dikumbah ngumbahna sabaraha kali 7 kali ya kakalbin yanfa'u anu manfaat ari anjing nu teu manfaat mah ulahnya teu meunang dititipkeunana oge walau habbata burin jeung sanajan bukti siki ya siki bur mun di urang mah beas pare ari bur mah eta nya naon ngaranna teh hiji siki nu ayana teh di Arab bur ngaranna teh mun di urang malah eta naon nitip beas meunang nya sanajan nitipna teh saeutik nitip beas lah sakumaha kitu ieu sacangeum tah meunang wa illam tudman jeung sanajan teu ditempuhkeun itu habbah bil itlabi kumaha mun leungit lah bae tah mangga bihilapi ghairil muhtaromati ku perbeda lamun nu dititipkeunana teh teu dimuliakeun sapertikeun mana kakalbin layan fa'u anjingan eueuh manfaatna ieu mah tipeuting teh anjing-anjing maling-maling contohna teh da sare anjing teh sanajan jarang anjing anu tipeuting sare ya, jarang eta teh batu tibeurang sarena beureum wa alatilahwin teu meunang nitipkeun alatulahwi alat heureuyan naon alat heureuyan tah nu sok dipake heureuy lamun HP fungsina ngan dipake heureuy unggul teu meunang nitipkeun HP maksudna kumaha maksudna lamun teh mah HP-na leungit eta nu katitipan teu kudu tanggung jawab maksudna lain teu meunang nitipkeun teh nitip HP lah mung teu meunang sanes kitu maksudna nya mangga-mangga wae tarima ngan pedah lamun teh mah leungit teu katempuhan nitip gitar lah nitip kendang lah nitip goong lah badag goong tah mangga-mangga wae ngan lamun leungit atawa rusak teu katempuhan moal aya deui nu nitipkeunana ge ari badag-badag teuing mah aya wae nya anu tas naon nu tas pentas berat ieu goongna titipkeun heula di imah mangga-mangga wae ngan lamun leungit atawa rusak teu katempuhan kitu na oge lamun apaleun nya ari teu apaleun mah kalapasea wasyurito fisigoti alabdu min ahadil janibaini wal fi'lu minal akhari awil labdu min humama'an dina masalah titipan henteu kudu duanana ngobrol nitip buku lah be kan eta mah duanana ngobrolnya ayeuna kieu nitip buku lah cokot teh teu ngomong teu naon eta ge jadi nya sanajan teu ngobrol atau ungu kungkul oge teu kudu duanana cukup salah sahijina nu penting aya respon pagawean nitip buku lah cicing weh berarti eta mah mungeun ari kitu mah nitip buku lah cokot tah berarti daekeun ari kitu mah jadinya fala yakfi ghairu dzalik ngan teu meunang lamun nitipkeun eueuh bahasa ti saurang-urang acan buku teh asongkeun weh cokotnya jadi ari naon nitipna mah ngan lamun ieu buku ruksak teu naon teu katempuhan atawa leungit teu katempuhan tadi kumaneh cenah teuing buku tadi mah diteuneun di dieu tung teu nama jadi pasea nya eta dina masalah titipan dalamun sesuai mah jalma nu katitipan tanggung jawab mantak ari katitipan teh kira-kira teu tanggung jawab mending keneh ulah nitip HP lah mung bisi leungit bae leungit ke ya kajaba ari kitu tah eta jadi nu dititipan teh tanggung jawab lamun nu dititipanana
sesuai. Wal ariyatu satuluina ariyah tos isanya. Ieu teh disebut hese da osok urang oge nya. Disebut babari da bahasa-bahasana di dieu nepikakeun aya syarat aya rukun padahal praktek nama urang oge kadang osok sapopoe oge nya paling oge tinggal ngapikan anu kira-kira bertentanganana statusna wungkul bahasana wungkul obrolanana wungkul bisi terjadi karena anu diharamkeun. Saterasna kantun ariyah ari ngariyah teh nginjem tadi manitip aya nama nginjem tak kumaha nginjem mana eta cenah naon baskom tuing sugan geus dicokot. Sapertikeun kasus-kasus nu sapertikeun kitu ari keur nginjem ingat ari pas mulangkeun poho ieu teh geus encan dipulangkeun teh. Tah eta nu kudu tanggung jawab saha? Nah anu nginjemkeun atawa nu nginjeman kayak dipayun nya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana alimna allati yanfa'una rabbi faqina wa faqi alada wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abitawasul kupangaosan abitawasul kupangurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kawu